Masak primadona kampung ditambah sambal hejo. Tuluy we aya nu request hoyong di review cenah bunit pas makan jawerna. Ning tagges menang nyaca gue si primadona teh. Si bunit bagian ngaberesihan kulantaran hoream si singkil ieu teh. Urang make jurus tereh we. Tring tuh geus bersih we kabeh besti. Red eta kana urut panyacaganana. Ikut bas red. Tring tuh bersih we gulawing. Singkat cerita si primadona na pulang di presto. Tuluy we bijilkeun heula haseup panasna. Apan ngarah teu lila besti. Heg ieu teh peuting sieun kaburu tunuh. Bari ngaluarkeun haseup urang bari nyiksa bumbu. Bumbuna mah biasa we besti bunit mah nu karitah. Bumbuna geus halus ieu hasilna. Kot gayanya atuh geus beres mah disiksa bumbu teh. Urang langsung we gebruskeun. Ulah poho jeung cai pangungkurahanana lebah. Ulah gale. Gebruskeun we salam jeung serehna. Tah lamun bumbuna geus asa kieu. Tuluy we purudulkeun si primadona na. Sok ararasup tah ieu kokojona ieu kot ngareng kebeng. Tuluy we diaburan bumbu. Biasa we samarana mah uyah, gula, pecin. Saeutik we gulana ge da teu pati raresep amis. Tuluy we tutupan. Bukakeun deui asak we ning tuh. Singkat cerita ieu geus poe isukna. Ning tah dimimitian kumoekeun anu. Tuluy we urang kupal kepel heula besti samemeh turun teh. Da asa geus lila ieu teh teu digas rok panincakan teh. Ngarah teu hayo wae pulang anting ka luhur ka hanap. Urang taraptikeun heula pagawean anu di luhur. Ngarah jararongjon ari geus bareres mah migawe pagawean hanap teh. Jeung sok loba deui nu komen. Nah bunit nya teu cangkeul cenah eta suku. Hayo wae naek turun tangga. Da asa kot lali nu cenah melongna ge. Hek sok ti tirilikan cenah ganca. Alhamdulillah besti bunit mah geus teu dirasa naek turun tangga mah. Heueuh lantaran kutuman meureunnan kitu teh. Jadi asa leumpang di jalan datar we. Atuh ari sapoe sabaraha ribu kali meureunnan besti. Heueuh ceuk paribasana kitu soteh bakat kuminang. Tempo besti. Tuh nya jol usi ku sorangan sia besti eta tripod. Si bunit mah teu nyadareun. Kalah tungkul we ngagesruk ning tuh. Padahal si bunit teh sorangan eta teh. Da barudak masarakola keneh can datang. Tapi husnudon we lah anggap angin we besti. Urang tuluykeun deui we ngepel ning ieu. Ari eta nanaonan cenah bunit kot dedepongan kitu. Lain nanaon besti ieu teh nyerangkeun. Keur mastikeun bisi aya nu kaliwat. Heg we kete belang da teu katincak saware. Lain asa kot mang capekeun aya ngabunit nempona ge. Anu melong geus capek. Komo deui si bunit anu migawena. Tapi dinikmati we besti. Hikmahna mah jadi we boga pikontena ning ieu. Singkat cerita ngepelna geus beres. Hayu we ayeuna mah bagian meresan di handap. Kela-kela besti. Nah haleuheung ieu kursi baralem. Meja soehna geus gulawing. Kitu atuh sing hararideng. Ning tuh langsung we jelegurkeun komporna. Tah urang ngahaneutkeun ieu besti. Geus beres mangahaneutkeun. Tuluy we urang nyamal hejo. Gebruskeun we heula cabena. Tutupan asak we ning tuh. Geus asak mah tuluy we direndos. Tuluy we tincakan ku mutu. Ning tuh parjet we. Atuh geus beres mah hayu we urang nyukil sangu. Pot geus bebeledagan peujit teh. Tah jeung kokojo besti. Tah bari aya nu request teh hoyong di review cenah. Bismillah. Besti, rasana teh teu bisa diungkapkeun ku kata-kata pokona mah. Perpaduan antara ini dan itu pas digegel si gajeli, pas dikunyah langsung lumer dina baham. Pokona mah gurih-gurih nyoy. Kumaha we rasana teh si gajawer hayam.